Assalamualaikum warga-warga sosmed sampurasun. Tinggal warga-warga sosmed dinten ayeuna abdi bade masak rohai ieu mie sareng endog, sareng tempe, sareng kiciwis. Hayu urang eksekusi wae nya. Tah urang gebraskeun heula ieu si tempe anu tos disiksikan tadi teh. Bisa disebut abdi teh ieu masak teh dengan budget Rp0. Nah, disebut budget Rp0 sababna abdi teh ieu teh masakna teu mese dinten ayeuna pasakeunana stok nu aya dina kulkas besti, stok nu aya di rumah gitu. Tah ayeuna mah urang pasak wae bari ngantosan si tempe na ieu asapnya abdi teh eta ngocokeun heula nog sareng mihna terus ayeuna metikan heula ieu si kiciwisna. Pas beres dipetikan kiciwisna tong hilap diwasuhnya, cuma pas diwasuhna henteu kapidio ieu teh tuh tiba-tiba ieu si tempe nu tadi teh tos garing deui handapna balikeun nungguan sakedap tuh asak deui warna ge manis sae nya. Beres tempe urang lajengkeun masak eta rohai nu tadi tos meunang ngulub ikulub heula rohai teh besti ngamehipu renyah. Tah sareng urang ieu ngagoreng mie jeung endog nu tadi. Tuh urang gebreskeun kana katel. Dinten ayeuna besti masak naon? Tah biasanya kadang-kadang ayeuna teh pengeluaran ieu rencang sangu nya teu mese da aya stok di rumah. Tapi aya we pengeluaran nu lain mah. Kitu we meureun nya hirup ngarumah tangga mah. Eueuh pengeluaran nu ieu aya nu itu. Kahayang mangumpul atuh sugan we kabeuli keur pesawat si duit teh. Epek teh anger we beak dipake jajan jeung tuang. Geus ngahayal deui cenah besti tuh. Tiba-tiba ieu si mie jeung endog teh geus asak deui, tah urang jahit, tiriskeun heula, terus minyakna kahandap urang kana piringkeun tuh, 2 jirangan ngagoreng mie jeung endogna ge. Tos kitu urang gebreskeun ieu si kiciwisnya kana tilas tadi masak mie jeung endog teh lebar minyakna tong dipicen besti keur mahal ieu teh. Pake dewe si minyak nu tadi teh. Tong hilap ieu si kiciwisna dibumbuan royco pedes sareng pecin nya. Eta we karesep abdi mah digoreng. Kurang resep aya di amis teh. Dikosrek tuh. Tos asak deui urang parinkeun kana mangkok. Beres nu ieu tah ayeuna tinggal ieu si rohai nu tadinya tos asak deui tiba-tiba padahal mah anu lamina masak teh rohai.